illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa karim wa habib wa syafi wa mazid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin. Buka angkat pandangan, angkat sadayana, lebar angkat pandangan sadayana. Salatan tungzina biha min jami'il ahwali wal afat, amin. Wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Sabkeun sadaya. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil jazaa'i wal qiyamah, amma ba'du. Fa ya ibadallah, uzikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Allahumma anta rabbul arsyil azim, ma sya'allahu kana wa ma lam yasha lam yakun, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. I'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah bi kulli syai'in alim. Kang basna Kang angkat. Suantena tos awan nabi Kang. Cekap. Kumaha daramang sadayana, sarehat sadayana, geus taruang teu acan, geus salat isya encan, tong awadul zawas, geus salat isya encan, siap pangaosan, siap wiosa kedap, wiosa kedap, cicingala panganten kesabaran. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah wa bi'izzatillah wa bi kalamillah wa bi qudratillah. Dina ieu saha urang sena tiasa kempel ngariung bongkok ngaronyok dina acara tasyakkur bi ni'mah fi walimatin nikah kersana neng saha kala ditinggal ti dieu poho deui ya sedaku kersana neng Erina Sinta leres Cynthia, oh iya, Erina Cynthia dan Teza Hilman leres. Keluarga besar Bapak Rukmana sinar Ibu Rohaiti, mudah-mudahan ieu gempangan sing kalabatkeun aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Shalawat miwa salam rahmat katut kasalamatan Allah. Pamugi sing tetap tambih-tambih tersurah limpahkeun ka junjunan alam Habibana wa Nabiyanal Karim, Nabi besar Nabi Muhammad. Tuhilap salawat sengarang salamna oge tetap tercurah limpahkan ke keluargana, kepada sahabatna, kepada tabi'in asbab tabi'it tabi'ina, tur pamugia sing dugikeun ka urang sadayana anu ngangkeun salaku ummatna, anu turut anu tumut kana syariat ajaran mantenna, tug dugikeun ka akhir zaman. Malah mandar urang sadayana sing kenging syafaatul uzma ti mantena ke yaumul jaza wal isab di depan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal, amin ya Allah ya rabbal, amin ya Allah ya rabbal. Terasa suasana harudang teu Bu, harudang teu, hoyong tiis teu,
Kalau hoyong tiis urang sami-sami sholawatan. Siap sholawatan. Siap sholawatan. Siapa yang suka sholawat, acungkan tangannya. Luar biasa dengan orang dia. Bareki sholawatan. Siap sholawatan. Resep baca sholawat. Dan hari ini, malam ini adalah malam yang begitu indah buat saya. Kenapa? Semenjak abdi osok ngaji kamana baik, belum pernah ditemani oleh seorang istriku tercinta yang ada di rumah. Alhamdulillah. Dan hari ini putra yang paling gede nangtung Kasep ente. Nah ini putra yang paling gede cikal nuka nu aya nuka tilu keun bae teu nanyakeun ge pengumuman urang geus. Dan hari ini berkah keluarga besar Soebul Aja, terutama Kaneng Sintia dan Kang Hilman, alhamdulillah dihadiri ku sadayana jamaah. Alhamdulillah. Siap sholawatan. Wios abis sekedap ngaosna sing kompak. Wios engke nanti aya pangersa jengan uye wayahna tong waka ararwi abdi mah sabada ti dieu teras ka Sukalillah, ti Sukalillah langsung ka Pasir Kukun, ti Pasir Kukun langsung balik ka Ciranjang. Alhamdulillah. Naon deui pamajikan geus aya di dieu. Nah, di dalam mobil kita mau lawan ras entah ibu. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim mubarak. Allahumma sholli wa sallim mubarak. Allahumma sholli wa sallim mubarak. Enggak, urang niatan heula saeudeuna meh kenging pahala urang sami-sami doakeun ieu panganten. Tapi engke dipanggil ku abdi sabada ngaos shalawatan. Siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adil ibadah min fadillah. Yutihi man yasha wallahu dzul fadil azim wallahu ala kulli syai'in qadir. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Ila hadratin Nabil Mustafa. Jadi tah naikna. Wal habibul muktafa wa rasulul murtada. Sayyidina wa maulana wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlil baitihil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sadana rabbil alamin. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim mubarak. Nah ini mubalik yang sudah jadi, nanti kedua yang akan mengaji beliau. Allahumma sholli wa sallim mubarak. Siap sholawatan. Siap mubarak. Sing kompak serena kali ninggalna fokus. Allahumma sholli wa sallim wa barik Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma wa sallim wa barik
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا ربي صل على محمد angkatkan ya Rabbi salli alaihi wasallim sadayana ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ibu tuturkeun abdi pan bade sholawatan siap ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا tukang asqal sakali deui assalamu Zainal assalamu alaik asqal asqiya assalamu alaik. Sedayana bersolawat, sedayana bersolawat, solawat. Ya Rasulullah, angkat tangannya. Ya Nabi, laka
kurang kompak. Ya lega syafaat ya Rasulullah ya Nabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafaat wa hadamat salami ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafaat wa hadamat salami Ahmad ya Habibi Ahmad ya Habibi Ahmad ya Habibi Ahmad ya Habibi salam alaika sadayana Ahmad ya Habibi Ahmad ya Habibi Ahmad ya Habibi ya Habibi salam alaika ya aunal gharibi amnun wa salamun ya aunal gharibi amnun wa salamun dinukal islamu salam alaika Ahmad ya Habibi Habibi kurang kompak kita loba jamaah teh kunaon jangan wae Ahmad ya Habibi salam Habibi doa radina muayyad biduri Nabi Ahmad muayyad biduri Nabi Ahmad ya anana Nabi Muhammad dalikal fadlu ya hanana ya hanana angkat tangannya ya lal waton ya lal waton kubur waton wala takun in hadu Indonesia ayo ya Allah tabi'an kullu man
jangan harap pada siku. bangkitlah Hei bangsa Indonesia. Indonesia denganku. Ayo Kau banci martabatku. ya Allah, Siapa datang mengancam dan binasa. di bawah durimu. Siapa datang mengancam dan dirasa. izinkan demi agama, demi negara. Maju, 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 maju. Musuh agama dan ulama, wahai barisan Pancasila TH. Mana demi negara. Ajib, 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 ajib. Apa nganten? No hajat. Ibu-ibu, bapak-bapak, tukang silet, dengan uye, laskar silat, laskar praja, sadayana, ibu-ibu, tukang simak, tukang kamera, sadayana. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Capek henteu, capek henteu, lungseh henteu, hareudang henteu, moal capek, moal balik, moal dahar, moal ngamplop. Kita panggil sekarang pengantin baru. Neng Cynthia Sinarang Cep Hilman. Malam pertama katanya malu-malu. Surakan, ayo. Malam kedua mulai menutup pintu. Malam ketiga matikan lampu. Malam keempat yuk kadia. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Komaru Sarena. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Di dia penghulunya alihkan. Udah. Ya. Tenaga enggak dia? Nah. Iya ka dia. Jijing panganten motong bungkat-bangkat bisi berat. Toh. Angge bios. Kalau boga panggung pan akang lain abdi. Alhamdulillah kebahagiaan besar kangge abdi dina ieu saah abdi karencangan ku kersa ajengan Cep Uye tepuk tanganlah kangge Cep Uye. Alhamdulillah insyaallah abdi setengah jam deui lungsur di pertempatan ke diteraskeun deui ku pangarsa ajengan Cep Uye Braja Mustika beserta laskarna alhamdulillah parangtos aya. Mudah-mudahan anjeunna sing rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tas, kepingkan. Tas. Cek. Nu di tukang, Tas.
Asla. Hei. Eta mana samion ditinggal lah samion. Hei, ditinggal lah. Tinggal. Dina hukum nun tanwin, dina hukum tajwid. Pinggan sadayana kupinggan nu dipayeun ya kupinggan kan pengarang pokok sekali Bu. Dina hukum ilmu tajwid aya nun paeh jeung tanwin. Leres tah? Yen nun paeh jeung tanwin teh aya opat. Linuni intaskun wali tanwini arba'u ahkamin fahud tabini. Leres tah? Ari hukum nun paeh jeung tanwin teh eta aya opat. Kahiji adalah idhar, naon cenah? Deng, ke dibawa ka dieu ye. Kadua adalah idgham, naon cenah? Idhar artina jelas, idgham artina memasukkan. Kalem neng tong wakil ngida asupan. Hiji id. Hello, Cemimin aya? Cimas aya? Cika aya? Sok ade tingali. Hiji id. Kadua id, katilu ik, kaopat Pak. Idhar artina jelas, naon cenah? Idgham artina diasup. Naon? Katilu adalah iklab. Iklab artina adalah ditukerkeun. Nomor kaopat ikhfa. Ikhfa artina disamarkeun. Opat perkara eta yang menjadi dasar pondasi rumah tangga. Satu idhar, kedua idgham, katilu iklab, kaopat apa yang saya sebut dengan idhar? Lamun teu ngaidharkeun ka cinta kanu janten kakasih neng saya teh. Neng Erina, moal mungkin teh bakal ngaiji. Jadi teh jelas pokokna teh. Buka heula eta na. Namun itulah. Mualilah waktu setengah jam deh. Cetan lah rokokna. Bapak saya mau rokok manis. Saha nami Reja naon? Teja Hilman. Sungguh tejanya. Eta lain. Tega Pak. Oh tega. Teja. Saha nami teh? Teja Hilman. Linggih di mana? Sukahaji. Yuswa sabaraha? 22. Hey. Itu perempuan bergerombol-gerombol dengan laki-laki kumaha kamu teh? Ngaji arek ulin. Impe. Hey. Impe heula. Namina Teja Hilman. Salira nikah kaneng Sintia. Ya, Erina Sintia karena naon? Hiji karena gelis, sesinggal tong Jawa. Kedua karena benghar, katilu karena Allah. Karena laras. Tawadul. Benar. Destiniatan teu acan. Kumaha niatna? Nikah karena Allah teh? Niat abi nikah karena Allah. Palebah mana niatna? Tah niatna teh tadi ketika panangan salira dicepeng ku panangan ramakna neng Sintia Erina Sintia. Tadi kudu nama teh gitu kan mana panangan teh coba nama teh. Tadi kumaha tadi teh apa kieu apa kumaha? Oh gitu. Coba gitu tah. Balikan deui. Tadi gitu dijepitnya. Naon pangna beuti jepit? Bisi les. Bisi kamana wa? Meni bisi abur-aburan. Cicing toga seueur. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kudu karena kudu nama tadi pastinya teh karena Allah.
ayeuna niateun deui Neng jeung Aa nikah jeung ditikah karena hareup-hareup heula. Apa hareup-hareup? Eta. Deukeutkeun eta na tuurna. Tong ka dibukakeun. Tong ka dicekahkeun ping-pingna deukeutkeun. Mane main cekah-cekah wae ieu kumaha sih? Sing heula. Dempetkeun. Kebongan hayang dipanggil ku Bapak. Siap? Panangan A kadinya. Panangan Neng. Panangan Neng ka dia. Heeh. Awas heula cicing heula. Kalau mula pasrah we heula mah pasrah we heula cicing. Kaluhur samet. Kadi duanana. Sok lain serius. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Naon margina sabab tacan diniatan tadi bukan berarti tidak sah tadi oke. Ngan ayeuna tasih diniat anyar-anyar diniat anjeun nikah kaneng Erina karena Allah leres panangan nasibkeun ka dieu tah ari balik ka mana pananganna cai ka mana hoyongna cai ka mana nah kadinya kana takta pelong kadinya beres Rasulullah tong ka dicium ke heula kalau mula cing ulah ke bagian nyumun cipok make kuajengan Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bentukna satu bentuk pondasi pernikahan anjeuna 4 perkara. Hiji adalah ijhar naosna. Lamun teu jelas ieu cintana, lamun teu jelas bogohna, maka yakin moal bisa Cep Ilman nikah ka Neng Eri. Maka hati-hatilah dengan cinta yang tidak jelas saudara-saudara. Aya diri cinta nu jelas ya Allah. Aya Allah. Hati-hati kalau seorang laki-laki sudah mengatakan cinta tapi tidak jelas. Kita mah cinta butuh kejelas. Aya anu pernah disakiti di aya. Aya nu nyeri hati aya. Aya nu ditikung aya. Oh kalau bahungko jadi omah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Awas. Aya nama fenomena perempuan sudah melebihi laki-laki. Maka beruntung Neng Erina gaduh suami tercinta Cep Teja Ilman. Mudah-mudahan kajelas anjeun, idhar anjeun senantiasa sinamplok kanyaahna kanu janten istri anjeun yakni Neng Eri. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nomor kedua non wasani idgomun bisitatin biar kod sabatat. Nu kadua nyaeta idgom ngaranna huruf nate ngan aya genep jumlahna. Naon ari idgom teh? Ari idgom teh adalah idkholu sy fi sy. Naosna ceu ngasupkeun hiji perkara kana hiji ngasupkeun hiji perkara kana hiji eta disebutkeun idgom. Ari idgom teh adalah naon? Kayak deui ngasupkeun hiji perkara kana hiji perkara maka eta disebutkeun ngasupkeun garis miring idgom. Contoh ngalebetkeun carangka kana ngalebetkeun bedog kana kayak deui ngalebetkeun bedog kana bedog jeung carangkana teh kudu sarua. Teu bisa bedog si cepot ari carangkana nipis asup moal. Maka dari dia Allah menjelaskan apa maknanya pernikahan. Pernikahan itu adalah saling ngumplitkeun antara anu leuwih jeung anu kurang. Maksudna nu leuwih jeung anu ieu boga daging leuwih, ieu boga daging kurang. Halo. Catat, ieu boga daging leuw. Ieu boga daging kur. Teu mungkin nu leuwih jeung anu leuw.
erek perang gobang. Teu mungkin nu kurang jeung anu kur. Erek sorodot gap. Tidak boleh karena Islam tidak mengajarkan adanya pernikahan antara sesama jenis baik laki-laki maupun perempuan. Tugasna tinu janten kedua intisari pernikahan adalah idgham. Apa idgham itu? Ngasupkeun ka nyaah Cep Hilman, ngasupkeun ka deudeuh Cep Hilman, ka pangkonan tinu janten istrina yakni Neng Erina Sintia, tarimakeun ka nyaah Neng Cep Teja. Biasa nyebut Teja teh. Cep Teja ka Neng Erina, apapun Neng ka nyaahna ieu ulah diwoworakeun, ulah disapirakeun. Naon sababna? Tugas Neng mah cuma nampi jeung namprak. Naon cenah? Nampi jeung namprak katiruna tugasna nangkara. Leres teh ce? Leres teh ce? Ari ece nikah hayang karena naon? Hayang boga bu, hoyang boga bu, da geuningan usaha mah kitu keneh kitu ken, imah mah kitu keneh kitu ken. Tapi tujuan nikah yang paling penting adalah apa? Kenyamanan, bahkan dibere buru-buru keturunan di Allah Subhanahu. Maka asupkeun kemampuan engkau kepada beliau, asupkeun we sing rada ieu. Alhamdulillah, siap ngagolkeun siap. Mana mikna? Si kasih. Bu ieu putra abi bu. Kade bisi lain putra urang. Tingali ke lah cicing lawa ka diasupkeun. Ieu murangkai namina Sayyid Taiba Majidi Almanan. Anu sok ku abdi sebat-sebat teh ningan itu Sayyid Ahsan Musafa Almanan. Ieu Sayyid Taiba Majidi Almanan ngahaja ka dieu tadi sebab para santri naik kol buntung. Jadi hayang ngilu. Alhamdulillah meskipun teu kana kol buntung tapi alhamdulillah geus aya kawani tinggal geus make baju nage hade. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Siap sholawatan deui. Siap sholawatan deui. Moal capek, moal hareudang, moal tunduh, moal balik. Umat sabada abdi tong ngakaruwi keur saajengan cep uye engke bade ngadugikeun ka urang sadayana perihal masalah pernikahan. Anjeunna rekan abdi, anjeunna guru abdi, abdi mah kieu buktosna nya. Mudah-mudahan sadaya sing dirahmati ku Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sok sholawatan siap sholawatan. Siap sholawatan, cicing heula cicing, didinya heula. Siap ibu siap. Siap sini ya. Siap. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.
Nomor katilu, nomor kedua ngaidgom. Makanya betul nikah itu cek bahasa lafzi adalah adhammu mutlaqon. Apa artinya adhammu mutlaqon? Adalah kudu kumpul karena sakur-sakur perkara anu kumpul. Lain kumpul kebo, lain kumpul itu kumpul iya, tapi kumpulna dua pasangan yang berbeda, yane lalaki jeung istri diikat ku pernikahan, dihakiman atanapi diwalian ku janten sepuhna, bahkan dipayunan ku sarena para saksi, bahkan make mas kawin, bahkan ngucapkeun kalimat barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Itu nikah. Leres teu? Sing saja menikah karena Allah, hiji faqadis ta'aqqa wilayatullah. Dia bakal mendapatkan kekuasaan, tanggung jawab ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka ayeuna neng Erina sinareng Cep Teja Hilman, alhamdulillah nikahna bukan karena kasepna, leres teu? Nikahna bukan karena gelisna, leres teu? Nikahna lain karena gagahna, da geus pogo matakna beut ayam nikah ge misalna mah ieu teh gagah, ieu teh wanian, ieu teh siap untuk menghasilkan eta. Leres teu? Apa yang kedua? Idgham. Pek nikah karena Allah. Yang ketiga adalah apa? Iklab. Non iklab teh? Iklab artinya ditukerkeun kana mim. Apa artinya ditukerkeun kana mim? Wayahna anjeun duaan kudu saling tukerkeun ka deudeuh, tukerkeun ka nyaah, tukerkeun ka reueus, tukerkeun ka bingah. Tah geus boga nu kieu mah engke jaga, bakal ngarasa rumah tangga teh asa bener-bener rumah tangga. Halo. Ibu gaduh murang kali henteu? Cung nu gaduh murang kali ayeuna. Cung nu gaduh murang kali. Alhamdulillah buah pernikahan teh naon? Murang, budak tujuan yang kedua setelah nikah itu adalah urang ngabogaan murang ka, maka doakan setelah ngaiklabkeun, menukar kasih sayang, menukar karena kadeus kadede, menukar karena kenikmatan, menukar karena saling merasakan, repok dina irupna, kacai jadi salawi, kadarat jadi satapak, anjeun duaan sing buru-buru dipabainan ku Allah Subhanahu wa taala keturunan. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah. Singkat we abdi mah. Malam dicapai dugi ka 9:30. 15 menit deui. Siap Ibu? Siap? Moal uih moal? Jujur moal? Awas moal uih dipegat ku moal ku buta. Isin ku ajengan Agus tuh. Ajengan damang. Yang keempat adalah apa? Ikhfa. Apa artinya ikhfa? Ikhfa itu adalah samar. Naon maknana samar? Dina rumah tangga kudu nyamarkeun, dina rumah tangga ulah ngajelaskeun, ulah ngajentrekeun kakurangan urang masing-masing. Contoh Neng Erina ka Cep Teja. Hidup teh bakal yang arepan karena rumah tangga anu indah wangkit ayeuna. 1 bulan mah ngeunah Neng. Mam dihuapan, bobo di kepan, coba baseuh dipangelapkeun, lamun magu lamun malabuh jepengankeun. Sabulan mah ngeunah we. Duit masih keneh loba coba. Leres henteu? Pulsa masih keneh tapi nanti ke depannya bakal kelihatan kekurangan masing-masing, termasuk kekurangan Cep Teja, sinarang termasuk kekurangan Neng Erina. Geningan nah si akang teh geningan sarena teh buat ngadahdir umpama. Nah geningan si Neng teh sarena teh buat salangap umpama. Tah eta kakurangan tong diizharkeun, tong diidgomkeun, tong diiklabkeun, tapi diikhfakeun. Apa mana diikhfakeun? Disamarkeun.
ulah ditembong-tembong kakurangan keluarga orang masing. Keluarga orang masing kade cep teja gaduh kakurangan gejrik kuneng erna dibejakeun ka batur. Hei Rika, apa teh pemajikan salaki orang mah geuningan bujurna teh budug cenah misalkan umpama eta mah nya sebab dari bujur mah pasti bararud bararud kata mah kubis bisul baheula mah keur usum bisu mah dina bud dina tu ur dina leungeun eta bisu mah tempat tadi nguarina seperti kitu loba dagingna tong dibeja-beja neng tapi kakurangan eta ditutupi ulah sampaikan ka batur nyaho leres teu ce bahkan cilaka pisan jalma anu ngabukakeun kana kasalahan salakina anu ngabukakeun kana kasalahan anu janten istrina tapi apa perbaikilah dengan apa tahabu wa tahadu wa tasofahu saling mikadeudeun saling mikanyaah saling mika cinta. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Susah dari ngaji geus bawa budak mah ibu. Jadi teu bisa kuku mah alhamdulillah lungsur ka dieu kaset. Hareudang. Kitu kan. Sok calik ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah ayah putra ibu nu hayang ka panggung ayah teh aya ayah teh aya ayah teh aya naon naon mana mah ngaji buk di Boromandu sok enak poin-poin terakhir ding oh nyampe heula nih. Jadi habis sabadati dia moal tuang ibu langsung we angkat ka suka lillah nya keun bae da ari cau mah geus dikardusan meureun leres teh da abi mah paling resep teh cau leres teh tiba lagi belum resep teh cau ojong pis bisa makana abi mah alhamdulillah enak pun bojo ngiring berarti teu aya alasan lamun ceuk bahasana kieu pun bojo moal muka panto lamun teu mawa kar tah aya mah pun bojo aya berarti bakal ditikeun kardus eta kabun. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Keheula ancangan eta. Balikan deui ulah gancang-gancang teuing lamun ka pamajikan slowly but sure. Naon cenah? Slowly but sure. Pelan tapi pasti, pelan tapi ngeunah. Ieu mau kucok dieu. Balikan deui. Cepengan dieuna. Pandangan ka dieu. Mana tukang kamera? Keheula tuh dipoto heula. 1, 2, 3 hiji 2 3 lalunan bismillahirrahmanirrahim tahan Allahumma sholli wa sallim wa barik bismillahirrahmanirrahim sedena puranya bismillahirrahmanirrahim sedayana aja sedayana numpangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sedayana. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin
barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Sirna a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah sedaya Nabi mungkur kasadayana ngaturkeun nuhun parantos ngantosan abdi sareng pangeus ajeng. Abdi mah panginten ibu datayeuna mah henteu barang kieu. Ngan teh ngadamel deui murang kali bili aya nu bade meser tapi ieu mah keur panganten khususnya. Heula. Bili aya nu bade meser ieu ti laskar mana laskar Silateha. Aya anu mawana anu bade meser aya teh cong. Anu bade meser antara beges mareuli sadayana. Tos mareser ieu mah versi anu enggal tuh Bu nya, tapi silakanlah kalau beli mangga lamun teu sawi. Urang shalawatan lah sadayana. Allahumma sholli wa sallim mubarik ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'as sani wad daraji adfatayati qatal alamin ya uhailal judi wal karami ya Rasul
dilanjutkan karena sasi Sa'ban. Sasi naon cenah? Sasi Bismillahirrahmanirrahim. Sedayana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma ya Allah, muga Gusti ngaberkahkeun ka abdi sadaya kana sasi Rajab sareng sasi Sya'ban, sareng muga Gusti ngadugikeun ka abdi sadaya kana sasi Ramadan, sareng muga Gusti ngaijabah kana pamaksadan tujuan kahoyong abdi sadaya. Tungkulkeun mastakana sadayana, sebatkeun pamaksadanana. Ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana sadayana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasilna qasidana. Moga Gusti ngaberkahkeun sasi Rajab jeung Sya'bana. Moga Gusti ngaberkahkeun sasi Rajab jeung Sya'bana. Moga Gusti ngadugikeun kana sasi Ramadana. Moga Gusti ngadugikeun kana sasi Ramadana sadayana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasilna qasidana. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Apunten nu kasuhun sanes alim lami, sanes alim dugikeun ka lama-lama di sini. Insyaallah kitu sana pangarsana jangan ieu diteraskeun abdi bade teras berangkat ka sukalillah. Maka neng lungsur atau pikir bade kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana
وسلم وبارك عليه. Silang. Syekh. Bapak langsung salawat Bapak gitu. Oh iya, mangga. Grup Hados supados ka panggung. Alhamdulillah estafet Alustadal Kersana Mukarram Berja Musti Parantos ayah di payun ulang sedayana Mustamin mustamiat mangga supados langkung husuk kembali berbenah diri karena thalabul ilmu itu sejatinya mencari ilmu. Pamagat istri memisahkan diri ya. Istri pamagat memisahkan diri untuk apa kita ngaji kayak gitu perawekannya. Itu merusak citra ya. Istri pamagat kan kita ngaji setiap hari. Maka benten kanggo salajeng